di pamijahan awalna pan demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan nyana masal aya ka ambe bae kieu anu boga teluh ya di lembur ieu kanyawan ku jana mah di deulean gerokeun gade piceun da mau teluh dek ya ieu mah nya kula boga teluh piceun iya, tidak tahu dulu piceun. Sia langsung aju teu ngaku piceun. Ilmu juri kamu kau kana rakas ya. Kiai atuh banyak kudu boga barat teluh. Sia teu percaya, sia boga teluh, ya teu percaya ka Abah Haji. Coba buktikeun. Ade sia ka dieu cekel. Kaluar getih sabulu-bulu. Ngaku sia. Heueuh, Bah. Ditapani sia. Kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jaga engke sakedeung deui nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam paneta teh tukang sihir anu ngamodip tambang jadi orai dadung jadi orai ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai sihir teluh jeung mukjizat ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya teluh teh aya ulah dipajar eueuh ente mun teu percaya buktikan coba kuari tuh ka Sukabumi di mana karah tuh emang sia masuk meuli meureun nyaho kan berarti ya bener jarang sebar duit karah urang lamun deuk meuli sihir deuk beli teluh baheula mah kudu ka Sukabumi kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang lamun deuk neluh baheula mah kudu ka sisi laut teu kudu ka Cianjur teu kudu ka Sukabumi teu kudu ka Ciamis Pangandaran teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran hehe teh tukang teluh malulu terus urang ka dieu tah Garut pameungpeuk ka ditu teluh malulu lain lalagaan demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan ieu emang kumaha kitu marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cau ompon sok gede kieu ya teh kiai oplot apa kos kitu mah kakara kae nu harewasan bae ngomong kiai eta mah anu ande teh kiai kitu geus harareudang ya teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh kos kitu mah nu hayang ngeunah mah bupati, DPR, gubernur, eta carita ngarareunah. Kiai mah ulah caritakeun geunah salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang. Jadi ulah ngahayalkeun hajuk wari hayang boga motor Mio, ti Mio Avanza, ti Avanza naon karah? Tuh ti Fortuner.
atuh sia mah tarolol kabeh berarti perjuangan mana jadi kiai sih kos gitu. Urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa deuleu bajuna hebat lain ulah ai geus bisa mah masalah deuleu sorbana hebat deuleu kendaraana hebat deuleu sendalna luar biasa mun ku urang ditingali sendalna masyaallah baheula mah bakiak baheula mah kelom baheula mah gamparan naik sendal lili naik deui sendal Adidas naik deui sendal Loto naik deui ku ari atuh kiai anu make sendal harga 9 juta nanaonan teh si kiai tak kuyai eueuh masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal carang make sendalnya ditanya kunaon cara make sendal isin ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakean sendal nu bagus besi ditanya ke ku malaikat naon maksudna make sendal bagus naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuan Syekh Abdul Qadir daripada besi salah mending teu make sendal di urang mah beda merek doang teu jadi merek doang beda merek embung aing mah teu gengsi teu mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat ke lamun diondang amplopna leutik lawan teh kiai nya tek ku teluh teh kiai waktu beres artinya masalah geus bisa mah yuk keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa nailah sihir eta sarfus syai'an wajihihi eta walugot tetapi sihir anu biasa dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir nyaritakeun tentang sihir sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabisah li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'ada cokot ku urang jarum cokot ku urang benang cokot ku urang memerang awi cokot endog puputihna bae beubereumna dahar sok aja seserian heran teu meunang dahar burung dukun ge tu dahar sarua sukeun ka dieu eta ngaranu deuk di teluhna saha apesna jam sabaraha ulah siapkeun tengah peuting seuk misalna babacaanana dengekeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna du kumaha di palentin neluh geus atuh saja kiai mah deuk neluh ge babarin di aya kitabna jiru banter teu anti ja kiai ge neluh ai daek ka neraka mah gitu maksudna baca uyut nu aya di tangkal Golkar ceringi siapa tuh telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna feukeun seuk teunden di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeuleuan ku sasaha sebab juri kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung juri mulai datanglah kanu dituju plek aduh
kunaon Mbak coba iya nyeri amat coba nyeri kerokan deh udah pindah ka dieu aduh kaceli pameureun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu aduh tarang di dieu kunaon Pak aya meuli Fortuner dieu wah Bapak edan ya mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu enggeus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna datang urang ka Sukabumi Assalamualaikum Ki Haji di gongna Ki Haji Haji aya naon ti mana ye abdi ti Cikupa emang aya naon gitu ya kade kieu Pak Haji abdi dagang tatarina maju dagang naon teh sendal aju kumaha tuh kabelah dieuna waduh atuh eta teh laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal dieu kanyana bae ceng ulah diantepkeun kos kitu atuh ulah diantepkeun ceng boh ulah mun kitu diantepkeun atuh silaka ceng tah gampang nu kos kitu mah ceng maksudna aceng ka dieu endek minta tolong kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae atuh maningan paehan Bang bau budak ngaluhian malaikat eta dukun keur caritana aya guys nah ieu tah harga-hargana lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu nah, lamun rada lambat saminggu 2 minggu tak ieu lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tanu ieu deuk pilih nu mana ceng ayo lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae enggeus tah mah spesial tah mah spesial ambo geus eta bae guys bener ceng ayo dosa mah tanggung jawab aja nih, pan gitu amat. Iya, Abah Haji mah ngajalanan doang. Cak urang Cikupa babarengan bae tuh dosana bah. Kos kitu lah sihir. Jadi ieu caritana aya lah sihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an. Dimodif ku ahli sihir di zaman Firaun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a masyaallah gitulah datang kakuari terus bae aya di Amerika nu panggedena sihir mah di Belanda sihir anu pohara mah di Inggris di Jerman yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua bae maka aya pertarungan sihir setiap per tahun emang pertarungan sihir itu sarua bae ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir leutik encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India ngadu jeung Pakistan ieu sihir kelas internasional jehe emang kumaha gitu di Amerika wah di Amerika mah teu wauheun ka Quran wauheun ka sihir Inggris sihir Prancis sihir dah luar biasa satu ketika aya nu berangkat ke Amerika datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asi orang Amerika begitu dideuleu sosokna teh putih keur mah kulitna putih serba putih segala rupana nanya ka tamu nu urang Indonesia nyana teh lamun cek bahasa urang mah you
Mana di Indonesia? Indonesia mana makan orang Bekasi di Bekasi kadinya tah eta imah dinya. Aya di perumahan Reflex didinya teh kan aya tah imah mana ngarep ngetan kan. Kageteun kan ya. Ku nyawa kos itu. Digeus kadele ku nini di dieu tah. Eta di Amerika. Masya Allah. Lamun maneh teu nurutkan ini terjadilah bakalna sepulang di dia bakal eta tahun berikutnya bakal eta tahun berikutnya bakal kos kitu iyalah kejadian nu bakal terjadi ka maneh tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah bisa teu terjadi eta dukun di Amerika datang ka kos kitu. Dukun di orang mah sapiraki doang dukun di orang mah. Mana di Cikupanya? Bener. Ngarep ngalernya. Ngaler. Kuari mah ngidul, keur ieu mah ngaler. Kasalahan ta dukun parah. Keur ieu mah tetep ngaler, aja dipindahkeun ku bapak mana ngidul. Oh, bener. Bener. Bener ku lagi inget keneh. Jare bae takal balingbing ya. Balingbing. Hasanan tak keur nama ayah kuari mah meureun geus diganti ku buahnya buah lain buah asalna tangkal asemnya ji ke asalna jatuh aya lah aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup teh mah tangkal kembang eta tangkal kembang maksud mbah ge maksudna kembang maksudna dukun can jetu teh payah melaku teh dukun kos kitu mah naon ieu ka dia ieu pugu kula nanya awewe di mana nanyana di dinya di Citra aju di Ciduhat ti ditu da lalaki kudu di Ciduhat mun can mamawa samping ka imah sia yeuh ulah disebutkeun embah geus pokona mah tah awe kos kitu mah kurang ngajar meureun abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah teresep abah menggi sudah diantepkeun ngaranna saha ngaran saha engke bae sabaraha duit lah tah mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka dituna tah mah bisa dikredit masalah geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadenge nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di imah tungguan pokokna mah geus ulah disebutkeun embah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae waduh epen mana epen aduh jangan lihat ependi nya ka ditu ya Allah iya sihir teh ngaranna barang datang teh ya sia cak mana teh aku lah ya kekasih Epen tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia anak ibu mah teu kasep tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak kedadeuan sia kumaha eta hideung apa putih putih hideung tetep bu putih dadeuan sia emang kumaha itu kadeuleuna bu kasep jasa asana Al Pacino ge eleh amboh budak teh eta teh sihir jadi kadeurna kasep bae pugu ku garaha sesa gerhana tah mah sebenarnya mah kadeurna kasep bae ya Allah eta sihir tugas kitu gara bagian percintaan bagian perdagangan bagian dan lain sebagainya kumaha pamentana sihir aya andai kata Ki Umar disihir ku Ki Zaid ieu mah deuk nyaritakeun lain nyaritakeun hukum sihirna aya sihir teh madak Abah Haji Khairun mah baheula nyahoan biasa lempang tuh ti ditu tuh mana ti ledug ka Cilongo ka dieu atawa ka ditu ka Rawasem atawa ka ditu ka kitu Jawaringan eta Ki Khairun terus lempang ka belah ditu nyana ka mana ka Serang Citi kitu naon ngaranna Citras eta Ki Khairun lalakonna nyana masal aya ka ambe bae kieu anu boga teluh ya di lembur ieu kanyawan ku jana mah
di delean grok gede picen dan mau telusuk ya ini maunya kula boga telu picen iya tunda tahu dulu picen saya langsung aju tengaku picen ilmu juri kamu kau karena rakas ya kiai atuh banyak kudu boga barang telu sia teu percaya sia boga telu sia teu percaya ka abah haji coba buktikan ade sia kadi cekel keluar getih sabulu-bulu ngaku sia obat ditapani sia eta teh aambeun lain teluh mah hangru ka ambeun urang lamun ti doyong ka gelam aya hangru teh di gelam aya teh di gelam cilongok mas sengit ka ambeun mengkol ka tereup ditereup aya teh aya ditereup di leletikan malah leletikan orang terus kali itu waru teu katekan aya mah ngan teu katekan terus di Pasir Gadung aya deui ka ambe tah hangru di dinya terus ka Cikupa aya deui ngan teu pati parah di Cikupa belok urang ka Bojong ka ditu aya tah ka ambe ngan tetep teu katararaekan di dinya ka ambe teluh teh ka ambe iman deuk lain deuk nyaritakeun ilmu teluh nya ngan deuk nyaritakeun hukum jelema nu dibunuh ku ilmu sihir ku ilmu teluh tah kumaha hukum eta tetep bae bunuh deui kajen ku kumaha ge jelema beutung nu gede bawa ka rumah sakit di rongsan panyakitan bodoh tah dokter ugu beutungna gede cek penyakitan i dokter kuwai dokter tidak ada penyakitnya cek ada yang mulus ini perut saya gede ya nggak tahu lah pokoknya ini penyakit scanning aju kuari nu dibotakan tentang naon ngaranna kem tetep penyakitan tapi beutung gede bawalah ka imah dahar mah ngeunahi nu kena teluh mah dahar mah biasa boh tuh ngelehkeun urang biasa mulai malalentu sagede kieu kalaluar getih kalaluar hewan eta teluh bagus gitu kalaluar kadang-kadang kalaluar itu segala naon garang-garana bayombong kala nu dahsyat mah kos kitu eta teh urang neuleuna apa iya apa henteu apa iya bener sihir teh kos kitu jadi lain bohong aya berbagai kelas. Nah, ieu mah terbunuh. Ki umat terbunuh melalui ilmu sihir. Wa yasbutul qatlu bisihri. Tetap bunuh deui bisihri ku ilmu sihir. Andai kata Ki Zaid nyihir neluh ki umat paeh bunuh deui. Cuman untuk bahwa menjelaskan bahwa Zaid eta adalah tukang teluh atau teluh nyihir ieu mah teu perlu saksi sebab saksi moal anu nyaho ieu mah biiqrarin dengan pengakuan pribadi ini ya engke ku polisi bisa ku polisi mah jempolna tah digencet make gitu kursi akun deh aku siapa bahasanya ngaku atuh aing teh keburu